Para wargi kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi. Mancen tugas di neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Aina nincak bagian ke-43. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga atuh para mitra kumargi gelebugna angin jadi rupina aya seur angin. Mugi-mugi urang lebet angin ya. Lebet angin dikerok aja. Aduh. Mugi-mugi seur angin ulah lebet angin jeung para wargi. Aduh. Nya kitu teh aja. Nya kitu para mitra ai panyawat mah aya bae. Da Mang Jaya kadang-kadang kenapa nyawat lebet angin para mitra. Da kitu atuh namina ge jelema. Manusia para mitra kena ku panyawat nya kitu teh para wargi. Namun urang sami-sami jaganya. Ngajaga sewang-sewangan ulah yang dijaga ku batur lah pokokna mah kitu nya. Nah, alhamdulillah para mitra tiasa ngajaga diri gitu. Dugi ka ayeuna mah namun lami-lami mah tangtos kena dijaga ku batur. Da kitu para mitra namina ge hirup. Gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-43 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Atuh dongeng masih keneh Mang Jaya nyaeta ngahanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna teh carios nyambung Gelebugna Angin Rawa Onom nincak bagian ke-43. Mangga kumaha terasna dongeng, kumaha geletuk batuna kecebur caina. Mangga urang teraskeun wae dongengna, mugi-mugi tiasa nyugemak. Para mitra kaum dangu, kocapkeun Mang Lendra. Mang Lendra dititah reureuh teh di pasanggrahan meunang sababaraha poe. Ceuk itungan manehna mah salila ieu hirupna memang disenang-senang, digenah-genah, menigenah tumaninah cenah para mitra sadaya. Atuh puguh we dahar ngeunah pake dibere. Nu ngaladenan para eman nya ngora nya geulis. Nyaan asa jadi naon mah cenah para wargi Mang Lendra sapada harita. Beda jeung waktu manehna keur aya cenah dirancah. Gawe sakitu capekna para wargi. Kalan-kalan kaleuweung nuaran tangkal keur resuluh. Apon kitu deui geus kitu maraban hayam jeung sajabana. Malah kalan-kalan ngarit cenah para mitra keur embe. Kitu jeung kitu we unggal poe pagawean Mang Lendra. Ari ayeuna disenang-senang atuh, digenah-genah. Aya paribasa dahar kariam, pake karirap cenah rek mandi kari gedebur para wargi sadaya. Cai disayagikeun cenah para mitra. Malah mah anu ngaladenan segala rupa para wargi. Asa jadi raja we cenah manehna teh Mang Lendra. Cicing di eta patempatan. Ngan sanajan kitu. Sok sanajan kitu para wargi. Pikeun Mang Lendra. Hate leutikna mah teu weleh kebek ku pananya. Harita ge Mang Lendra ngagerendeng jero hatena. Bari jeung ngagerendeng kana hatena teh kieu. Aduh. Nya keur aya di alam mana aing ayeuna nya. Asa heran aing mah terus terang we. Lamun aya di alam manusia, nya salila ieu aing teu apal. Yen dirawalak bok nyaeta di tengah pulau Majeti, kabejakeun aya nagara. Pura karatona meni sakieu agrengna meni hurung herang ih. Sugan masa kekara aing mah. Hirup nyunyuhun hulu nu ieu pokona mah. Saumur nyunyuhun hulu asa kakara nempo ka agrengan karaton model kieu. Eta kaayaan meni herang ngagenclang. Waduh, patempatan halalegar. Atuh barang-barang meh sugan mah ieu. Ih, meni pating karencelang kitu nya. Eta bangsa barang-barang nu aya di dieu. Heueuh, kaya ning ieu eta naon teh lomari-lomari, kursi-kursi jeung sajabana
Coba ni arempok kieu ieu kursi, ampun deing. Asa kakara aing manyaan terus terang we. Ngalaman hirup model kieu ye. Tapi aneh ye. Aneh aing teh tetep aneh. Lamun mah ieu teh negara bangsa dedemit, tapi nah atuh rurupaanana. Nu ngeusi ieu negara sarua jeung aing teh ieu nu jadi heran deh. Da bejana can dedemit mah tanukan. Cek bejana teh dedemit mah tanukan. Tapi nah atuh da areueuh tanukan nu di dieu mah. Kabeh ge sarua jeung aing. Aya panon sarua kieu irungan deh. Ngobrol harua di. Make jeung akur obrolanna ge. Bangsa sapopoe we, bahasa sapopoe. Da ieu aing jadi heran dina atuh aya di mana tuh aing teh. Jeung heran teh aing eueuh nu wawuh ieu di dieu teh. Kudu aya we atuh meureun manusia mah nu wawuh. Tapi ieu mah kabeh ge eueuh nu wawuh aing bawa ka dieu teh nya. Nyaan terus terang aing mah ieu. Asa di mana ieu nya? Cek Mang Lendra para mitra dina jero hatena tetep ngoco mang. Manehna dina jero hatena para mitra sadaya. Ngoco mang tumanya kadiri bari memang. Sok sanajan pertanyaan eta teu bisa dijawab ku hatena sorangan. Sabenerna manehna aya di mana para wargi. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui. Sabot Mang Lendra keur ngahuleng kitu anak kurunyung teh aya emban datang. Nyangora nya geulis. Meureun cenah para mitra lamun di urang mah ieu teh umur-umuranana ieu emban teh meureun aya kana 17 taun mah. Keur memejeuna geulis, awakna keur memejeuna ngeusi atuh para wargi sadaya. Jaba pakulitan eta meuni bersih bodas kitu. Eta kulit mun ditingali meuni lemed cenah para wargi sadaya. Nandakeun kulitna teh nya lemes, nya bersih cenah nya sehat deui. Teu aya sugan bangsa kurap cenah para wargi. Aduh jeung sajabana teu aya sugan hapur, teu aya ieu mah estuning emban teh nya geulis. Moal meureun teu pantes lamun di manusia mah model jelema kieu minangka emban cenah para mitra. Manehna datang bari nanggeui baki di eusian ku rupa-rupa kadaharan mena. Sampurasun. Rampes. Ayo. Sok hadieu. Saha nyimas teh nu katelak. Ceuk Lendra. Ulah nyebat nyimas da jisim abdi mah mung emban. Sanes teureum mena kitu kaula nun. Kakasih mah puna ieu mohon saha lah pun nyaeta pun Juni kakasih teh Nyi Juni ieu sumuhun ieu haturan tuang leueut da salira teh teu acan sasara pisan sanes. Cek Nyi Juni para mitra sadaya emban di dinya teh eta wanoja anu nikukur nyebutkeun ngaran teh para mitra Nyi Juni. Mana di nagri Pulau Majeti anu sakitu geulisna. Asa teu pantes jadi eman, atuh harita ge Mang Lendra teh tuluy nyarita deui. Nyai teh ukur emban. Kageulisanana meuni kawanti-wanti. Eman enahna meuni kabina-bina. Nyaan. Nyai mah man teh asa lir putri ti kayangan we kitu. Dalamun ditilik ti gigir leungit atuh dipandang ti tukang lenyang teh lain bobodohan nyai. Aduh, terus terang we suhu kayungyun aduh meuni kayungyun pisan. Sanis eta damel teh mengukur jadi emban. Cek Mang Lendra. Ditungtungan ku semuhan deul para mitra. Da meureun mun aya di lembur nama wanoja sarupa kieu teh rancunitna geus jadi pamajikanna cenah para menak, geus jadi pamajikanna cenah para inohong cenah para mitra, geus jadi geus pokona mah dipesen we ku para inohong mah cenah amun neuseg aya di nagri manusia. Tapi nah, atuh cenah dieu nagara Pulau Majeti, man ge sakieu geulisna, memang loba kitu nu geulis di Pulau Majeti teh,
Kitu cek pamikirna Mang Lendra ngagerendeng jero hatena. Jiga-jiga ieu emban surti kana isi hate Mang Lendra. Jiga-jiga nu nyaho cenah naon pertanyaan Mang Lendra. Eta emban teh nu kastelah Nyi Juni ngajawab. Enten sumuhun ngaraos hemeng kitu. Nyai, aduh, terus terang suhun. Yeuh, terus terang. Pokoknya mah nya kitu teh we. Pokoknya mah kayung yun. Eta kitu nu matak oge. Ari di nagara Pulau Majeti mah nu kangaraning cawene nya kieu we. Rurupaanana Kakang kitu cawene sadayana ge rupana teh sapertos kieu. Temba Nyi Juni imut ngagelenyu. Bari nyodorkeun baki dina dipan. Atuh puguh para mitra imut ngagelenyu teh para wargi. Bari bibir ipis anu katingali imut. Sugan mah cenah para wargi pikeun Mang Lendra. Kontan kumerot sapada harita ningali kagelisan Nyi Juni anu lain kaulina. Lain ari maksud anjeun deh. Sakumna awawe di Pulau Majeti gareulis kabeh. Para wargi anu mulia, harita teh para mitra sadaya. Nya kitu teh awe cenah para wargi. Nyi Juni ngajawab. Teu pisan-pisan ngangken kitu mah kaulanun. Mung nya kitu we di dieu mah teu menak teu cacah. Cawene mah nya jajar pasar jiga abdi nun. Cek Nyi Juni mungguh matak helok keur Mang Lendra. Para wargi kaum dangu, harita barang Mang Lendra meunang katerangan ti Nyi Juni para wargi minangka emban di dinya. Mang Lendra ngan saukur kumecrek. Manehanana kumecrek para wargi ngarasa heran. Sok sanajan heran ge cenah ngarasa manehna teh bener-bener ngarasa kayungyun pisan cenah para wargi. Lantaran di patempatan eta geuning awewe teh ampir sarua gareulis. Mana kitu ge hade turunan meureun kitu ceuk pamikirna Mang Lendra. Da ari di lembur nama dirancah awewe teh teu geulis kabeh contona we bimarkona cenah geuning para mitra sadaya. Nya biwir cenah para mitra kedewil atuh. Beungeutna keusrak jeung sajoana. Model kitu teh beda. Nah, tapi cenah di dieu mah awewe teh meuni gareulis. Kitu ceuk pamikirna Mang Lendra. Harita ningali kaayaan Mang Lendra bari kumecrek teh para wargi sadaya. Pikeun Nyi Juni oge ngarasa heran anu tungtung nama Nyi Juni tumanya. Nah aya naon kitu Kakang? Geuning saperos anu ngaraos heran? Cek Nyi Juni. Waktu Mang Lendra gawena nelek-nelek we dirina. Manehna ge ngarasa heran. Naon sababna ieu semah teh geuningan nelek-nelek dirina. Jiga-jiga nu hayang nyaho jero-jeroanana. Atuh Mang Lendra para mitra tuluy nyarita deui. Ke. Asa Kakang teh kasalira teh. Ke asa kungsi tepungnya urang teh nya. Aduh, lain nyai asa kungsi tepung. Ye naon teh pamikir akang mah nyaan terus terang we asa kungsi tepung ieu teh jeung nyai teh. Ceuk Mang Lendra nginget-nginget. Oh, sumuhun di leuweung Pulau Majeti mah upami telep-telepat harita Kakang teh sareng babaturan nuju ngusupnya. Ari pek teh dadak sakala hujan ngagebret. Nu sanes mah lalumpatan sumuhun teras maruli. Ari Kakang teu waka muli. Da mireungeuh aya cawene lulumpatan huhujanan. Bari asup ka leuweung. Mun telepat mah nya pokona mah janten lah nya kitu teh awe kitu bener atuh
bener pisan Nyai. Aduh, dilepat ginganya. Ayeuna mah kakang teh meni jelas emutan teh Nyai si horeng anu harita diudag-udag Gusti kakang teh. Aduh. Nuhun Nyai ditepangkeun di dieu. Aduh. Nyaan terus terang. Pokona mah waktu kakang nepangan Nyai teh nuhun harita tepang. Nya aya paripaos atuh peuting ka impi-impi siang kagunaamkeun kitu mah oge ta ayeuna tepang di dieu. Aduh nya pasti maleres pisan. Urang baheula kungsi patepang gitu. Aduh. Nyan teu lepat. Cek Mang Lendra Bunga Amarwata Suta. Bunga kagiri-giri para mitra sadaya. Lantaran baheula nu kungsi diimpleng cenah para wargi ayeuna kapanggih di eta nagara Pulau Maju. Nyi Juni para mitra barang Mang Lendra nyarita kitu tuluy nyarita deui. Nuhun we salira emut keneh mah Kakang. Sumuhun eta teh jisim abdi pisan kaula nun. Ceuk Nyi Juni para wargi sadaya. Harita atuh para wargi manehanana ngajelaskeun yen anu kungsi baheula teh diudag-udag ku Mang Lendra waktu Mang Lendra nguseup cenah di Rawalakbo. Tuh, nya geuning. Aduh, ampun deui. Kakang mah moal kapalingan beungeut atuh. Terus terang, aduh, nyaan. Aduh, nuhun Nyai, nuhun ditepangkeun di dieu. Nuhun. Kitu para mitra sadaya. Meninunuhunan harita teh malah ngobrol ge uplek naker. Antara manehna jeung Nyi Juni nyaeta para mitra bakat ku ngarasa sono make panggih di eta patempatan. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Nya kocapkeun Mang Lendra jiga nu bumetah pisan cicing di eta wewengkon. Manehna ge ampir-ampiran teu apal. Geus sabaraha lilana manehna aya di eta patempatan. Malah mah manehna ampir kagoda asmara. Harita teh paramit. Para wargi sadaya mangga urang teraskeun deui dongeng. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya harita Mang Lendra. Tadi ge disebatkeun cenah para mitra bumetah di dinya. Malah macana para mitra manehna ampir kagoda asmara. Sabab cenah para mitra nu jadi sabab musabab nama waktu kapasanggrahan idak liher para emban anu ngarora nya gareulis nya daremplon sugan ma para mitra meni camprenik susah mun kudu milih cenah para wargi kabeh ge gareulis eta man-man di dinya ngan untungna masing hatena kagoda ge ari nepikeun ka katalanjuran mah henteu Mang Lendra teh. Manehna bisa ngajaga diri. Manehna kuat cenah para mitra ngajaga diri teu katalanjuran. Harita ge Mang Lendra masih kene bisa ngajaga kehormatan dirina. Ngan dina hiji waktu para wargi sadaya. Manehna jadi inget kana pamaksudan anu mimiti. Heueuh. Kapan aing ka dieu teh mimitina mah hayang nepungan Ki Ajai? Nah, habat aing katalanyuran kieu. Aing kalalanyuanan cicinga di dieu. Ayuh. Heueuh nya. Abong kena digenah-genah aing dimemenan. Abong kena disalagi-salagikeun. Dahar kari am pake kari rap. Heueuh aing hayang mani kari gebur. Malah mun mani make anu amanian sagala aing di dieu. Aduh. Aing digenah-genah di dieu yeuh. Heueuh sedengkeun aing jadi poho ieu kana tujuan anu mimiti. Aing teu meunang poho kana tujuan anu mimiti. Aing kudu ngarobah sikep kaya kieu mah yeuh. Ceuk pikirna. Sabot keur ulang kitu anak kurunyung teh Nyi Juni ngan teu randahareun.
Ke heula Nyai. Montong waka ingkah Nyai. Ieu. Pokona mah kakang teh tanyakeun. Cing sugan Nyai bisa ngajawab kana pertanyaan si kakang ye. Pokona mah yah kakang teh ye aya tanyakeun sugan si Nyai bisa ngajawab kana pertanyaan si kakang. Cek Mang Lendra tumanya ka Nyi Juni. Harita Nyi Juni teh para mitra malik deui waktu manehna rek balik. Sabada nyimpenan dahareun anu memang keur nyadiakeun Mang Lendra. Ngan teu kitu ge tetep Nyi Juni ngajawab kana pertanyaan Mang Lendra. Teu kenging tataros kakang di Pulau Majeti mah. Cek Nyi Juni, Lendra ge inget kana papagah Nyi Mas Wulan Sari harita, yen salian tibu ka Rusia ge ulah loba tatanya cenah kitu para mitra sadaya. Ieu nu jadi masalah atuh. Atuh harita ge tuluy cenah para mitra Mang Lendra, tetep manehanana boga tujuan anu mimiti manehna tetep nyarita. Yain atuh Nyai ieu nya. Da kakang mah tumanya teh lain urusan anu sakirana kudu dirusiakeun di dieu Nyai lain. Pokona mah lain tatanya urusan Rusia. Jadi Nyai ngajawabna ge lain soal Rusia ieu mah lain. Tak kitu mah tak si kakang tumanya teh. Da cing kumaha kira-kira ieu. Urang ngobrol heula sakedeung di dieu nya ieu. Si kakang teh obrol keuneun babakuna mah. Cing sugan si Nyai bisa. Pokona mah mun curhat ya masih kakang rek curhat tak itu. Cek Mang Lendra para wargi sadaya. Nyi Juni para mitra tungtung nama manehanana gek diu. Geus diu kitu masa terusna Nyi Juni ngajawab atanapi nyarita. Nah naon nu bade ditaroskeun ku si kakang teh atuh. Pamungki we ulah sesah ngawalerna nya kakang. Upami sesah ngawalerna, sesah kanggo jisim abdi ngajawabna. Tak kitu nu mamayu oge. Anu gampil-gampil we pertarosanana kakang supados lancar dina ieu ngajawabna. Mangga aya naon teh? Aya pertarosan naon ti si kakang teh? Manawi sareng manawi jisim abdi tiasa ngajawabna. Para mitra sadaya Nyi Juni. Ayeuna mah geus mere lolongkrang para wargi. Ka Mang Lendra cenah daek diajak ngobrol. Jeung atuh daek lamun manehanana ngajawab kana pertanyaan-pertanyaan anu rek diajukeun ku Mang Lendra ayeuna. Ngan atuh manehna ge ngahuleng heula Mang Lendra teh. Geus kitu para wargi Mang Lendra tuluy nyarita deui. Tenang we Nyai lah. Keun ada teu susah pertanyaan ti kakang mah. Babari. Pokona mah pertanyaan babari pisan. Babari pertanyaan mah kitu. Tah sakitu Nyai. Tah geus geuning deui nya ku si kakang rek ditanyakeun. Soal-soal kaheran si kakang di dieu kitu. Pang-pangna mah jadi ieu mah kaheran si kakang we babakuna mah. Nu rek ditanyakeun ka Nyai teh kitu mah tak oge. Para wargi Nyi Juni harita teh tuluy nyarita deui. Nya mangga tu sumangga kakang. Mangga bade tumaros perkawis naon si kakang teh atuh? Cek Nyi Juni akhirna. Atuh berebat pe para mitra Lendra meni asa aya kasempetan dibere waktu pikeun tumanya. Teu loba catur berebat Mang Lendra tumanya. Nu ditanyakeun teh nyaeta di mana ayeuna cicingna Ki Ajali. Kitu singkatna pertanyaan de para mitra, sok sanajan nu dicaritakeunna panjang lebar, tapi eusina eueuh deui nanyakeun perkara di mana cenah ayeuna ayana Ki Ajali. Harita para mitra sadaya harut harita teh Mang Lendra para mitra sadaya nyarita kieu. Nyaha sarua henteu Nyai. Ki Ajali ditempatkeun di tempat anu garna jika kakang ayeuna. Cing sok ieu mah jawab we pertanyaan ti si kakang. Nah Ki Ajali ge sarua di memenan jika si kakang ayeuna. Cing Nyai, kakang mah hayang nyaho we pang-pangna mah kitu.
Cek Mang Lendra para mitra. Ditanya kitu Nyi Juni kalaka ngahuleng. Teu daek ngajawab pertanyaan Mang Lendra. Harita ge atuh Mang Lendra jiga nu ngarasa panasaran. Saterusna Mang Lendra nyarita deui. Ih, nyaha nyai? Bet jiga nu sungkan emalan nyai teh geuning. Jiga nu sungkan ngajawabna, cing sok atuh nyai jawab. Pertanyaan si Kakang mangan hiji teh. Nyaeta di mana tempatna Ki Ajali? Tah nu atuh asal satuluina. Nah Ki Ajali ge sarua jeung si Kakang di memenan kieu. Dahar disayangikeun, pake dibere, atuh cenah aya ieu nu ngurus, jeung sajabana disenangkeun ya pokona mah kitu pangbangna mah. Sarua jeung si Kakang atawa henteu? Tak ieu pertanyaan teh. Cing sok nyai si Kakang hayang menang jawaban ayeuna keneh. Para mitra sadaya. Mang Lendra harita teh mimiti curiga kana polahna Nyi Juni. Kulantaran teu daek ngajawab pertanyaan anu manehna ku manehna ditujukeun teh. Ku manehna ditanyakeun ka Nyi Juni ngeunaan Ki Ajali. Nyi Juni dina seuseuhana ngajawab kieu. Atuh saya nama ulah ditaroskeun atuh Kakang. Cek Nyi Juni. Akhirna para mitra motong ka Mang Lendra. Nyaeta perkara cenah Ki Ajali. Naha atuh make ditanyakeun sagala. Jadi soal kitu mah teu kudu ditanyakeun. Harita ge Nyi Juni tungtung nama nyarita deui para wargi sadaya. Nya moal sami atuh Kakang. Moal sami, moal sami. Daki Ajali mah tos lain-lainna deui. Nya benten sareng si Kakang di dieu. Pokona mah benten we sareng si Kakang kaayaan Ki Ajali mah kitu nu mayu oge. Tembal Nyi Juni mungguh matak curiga pikeun Mang Lendra. Lain-lainna deui kumaha nyai? Asa heran si Kakang teh. Eta na disebutkeun lain-lainna dieu teh. Kumaha maksudnya itu cing atuh jelaskeun. Si Kakang mah jadi butak kitu ye. Aduh, pokona mah ngabandunganana. Tadi disebutkeun cenah geus lain-lainna deui, eta lain-lainna deui teh. Maksudna teh kumaha nyai? Cing. Cing jelaskeun ka si Kakang ayeuna. Ceuk Mang Lendra. Hatena kebek ku rasa panasaran para wargi sadaya. Tapi sok sanajan kitu Nyi Juni can daek nembalan. Manehna tetep we ngabetem para wargi teu bisa nerangkeun nu aya patula patali jeung urusan Ki Ajali. Ngan disebutkeun tadi cenah Ki Ajali mah geus lain-lainna deui tangtu beda cenah dina urusan ngurusna jeung nyaeta Mang Lendra atawa jeung anu di semah anu memang semah tamu agung anu kasebut ayeuna nu disebatkeun Raden Jakabantangin teh. Kitu para mitra atuh cenah ceuk Nyi Juni mung waktosna kabujeng seep.